atuh ya Arya Bima ngabuledik ka Ileuweung kalaresan penak sareng Astra Jinga memang leres ieu layang jamus kalimusada teh aya di leungeun Astra Jinga atanapi cepot atuh ieu Bima ngabeberik Astra Jinga nanging aya kaanehan ya Astra Jinga dibeberik telingas kacida hese di alana kayaanana atuh ya Arya Bima nafsu anu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan margi Astra Jinga anu kiwari maling layang jamus kalimusada madeg di satengahing alas ti Brasara halu mampah Arya Bima tina gendengane pun kejawenan Arya si cepot kaya wong gendeng si cepot kaya wong edan maling layang jamus kalimusada paehan waisya si cepot wani-wani maling layang jamus kalimusada tersangka bangsat si goblok salila ieu musuh di jero simut sia wasi di pulang sengit dunyaah di pulang moha layang jamus kalimusada dipaling ku pawongan sorangan aing jeung aneh lingas ta si edan diberi ka kidul aya di kaler diberi ka kaler aya di kulon diberi ka kulon aya di wetan benang ku aing sia dipaehan ku aing leuwih nyeri hate aing eta layang jamus kalimusada dikeresekan ku si goblok mustika dikeresekan bari jeung pinuh ku minyak urut bala-bala Cepot Cepot Uy Cepot Bulan di mana sia Cinangsi jauh-jauh sia ka Cinangsi kada sia sarua we aing jeung nulungan anjing kadempet ka si Cepot unga minggu menta beas ka aing unga poe ka aing menta kuota sirikna unga poe di paraban ku aing kari-kari ayeuna wani-wani maling layang jamus kalimusada kurang ajar pangih dipaehan ku aing sia di mana sia Cepot di mana sia iya di Lebak kada sia agana we ka dieu kacing-ancing kurang ajar diberik sia ku aing edan di mana sia ulah dieu coba geus ditu deui kurang ajar keur naon nya di Alfamaret kurang ajar diberik ku aing sia di mana sia di dieu coba jeung ulah lajo kumaha neangna aing kurang ajar sia lami-lami ieu Bima awas bagong mogok padeg di satengahing marga kalaresan anu kakalayangan di awang-awang teu aya sanes putrana ku anjeunnya Raden Gatotkaca anu kiwari nyusul ingkang Rama saparentosna mulih ti parewana nepangan eyangna ku anjeunnya eta abiasa atuh Raden Gatotkaca barang ningali ingkang Rama ngabedeg gak bengah sakala kalaresan geuning Kangjeng Rama aya di dieu tapi kunaon pamunteuna baketut Hasim kieu boa-boa aya kajadian punten Kangjeng Rama di mana wae sia di mana sia naon ieu teh Kangjeng Rama teh puguh-puguh naon sia di mana wae ulah teh parantos mulih ti Kangjeng Uyut abiasa geus naon sia teh ditu sareng paman Arjuna geus naon naroskeun saha nu maling layang jamus kalimusada
jauh-jauh nanya kasih eyang nu maling layang jamu sekali musada si cepot wait jadi itu leres anu maling ti si cepot bener tot aing panggih jeung si cepot eta layang jamu sekali musada digigiwing dikeresekan keresek hidung dego eueuh acen kana eta layang jamu sekali musada keresekna dipuih-puih gitu-gitu tah anu paling nyeri di mana aing jauh meurepan teh si goblok ka aing jebi ka aing anu paling neteuli ka aing teh kajauhan calanana diporosotkeun liang taina diporotekeun ka aing kabayang teh sia di mana sia pota teuing aing kabeneran aya sia kapung sia ti luhur aing di hadap saya Bang Edit